Abah, kunaon eta kantun ngamocel? Hayang pecel kok mau hayang mah aduh aing mah beneran jeung rudet jeung naon ieu teh dek beunang ya nu nyangut kunaon nya nya naon make nawaran pecel maneh Lain nawaran pecel, kunaon eta kantun kamocel. Kitu lauk nyanghap juga anu lapar. oh hayang dahar komo nya dahar jeung sangu geus sok atuh geus siapkeun maneh teh aya nawaran-nawaran teh sok kalah cicing wae kitu kumaha ieu teh maneh teh nawaran pecel tapi kalah cicing jeung sanguna bijilkeun sok Lain nawaran pecel. Tuh itu kantun kamocel. Ini hararese pisan tuh, tingalikeun tuh. Ganti meureun eta na usapna salah. Wadah ngalah atuh itu naon maneh teu mawa wadah ai eta teh rek dahar teh jeung ngalah wadah eta daun cau atuh ai arek mah jeung mana pecelna hayang ngeunah ka rupugu pecel teh jeung sangu di dahar jeung sangu panas poe kieu mah mana bawa wadah mangalah daun cau ka ditu Lain nawaran pecel. Tuh itu tuh. Useupeun taon eta tah kantun kamocel wae tuh. Tingali tuh. Ganti useupna kudu gede, nu leutik mah bisi potong. na kantong heuh sok atuh cokot ayeuna kantong mah kalah cicing we di dinya sok bijilkeun pecel teh urang dahar mumpung keur lapar ye ngalah daunna ka ditu ngalah daunna aing maneh ai senok mah mawa ieu teh maneh teh ai wadah teh mawa atuh sok jeung sanguna Lain nawaran pecel. Saha nawaran pecel. Tuh geuatkeun ganti tuh. Kantun kamocel useupna ganti tuh salah. wadah ngalah daun cau sok we jeung ngalah daun Terus mal balik aing saliwang. bijilkeun kantong ngalah daun ka ditu lalila aing tugan teh geus aya bawa atuh pesona rek ngalah daun teh kalah kicipir-kacipir kitu jeung susah situ ka ditu tuh tugan teh geus aya wadahna nawaran pecel teh aing barang geus lapar komo we hayang mah da atuh ngeunah jeung sangu panas poe kieu pecel jeung iraha meuli pecel nyieun meureun di imah ai hidang-hidang mana masuk barang gieun gitu nya ngan nya teh sok tara mawadah sok naon we aya pika keheuleunan teh kuduna mah bah hayang pecel tah bari prah namprak atuh kare ngadahar masalah deui mah masalah we dilobakeun teh aya nawaran pecel eueuh wadah aing sok ngalah daun jeung teu mah peso deui ngalah daunna teh kumaha eta teh geus rupa-rupa rek eta meureun nyiar ka ditu tuh ieu plastik meureun keun kana naon we soalna di daguan sabaraha jam oge